Bismillahirrahmanirrahim. Pajau tuluy datang itulah dina pajalasu tuluy calik itulah dina ila ashabihim bari madep ka pirang-pirang sahabatna itulah dina faqala tuluy ngadau Kangjeng Nabi ya Jibril hai Jibril man haula ilbidul wujuhi man eta saha jalma haula ilbidul wujuhu ari kaum anu bodas pirang-pirang laraina waman haulai sareng eta saha jalma haulai ari itu kaum alladzina tegesna jalma-jalma fi alwanihim eta tetep dina pirang-pirang rupana itulah dina syai'un ari perkara wama hadihil anharu wama sareng eta naon perkara hadihil anharu ari ieu pirang-pirang wahangan alati anu dhakhulu asub itulah dina kana itu anhar fagtasalu tuluy marani itulah dina fiha dina itu anhar faqala tuluy ngadauh itu Jibril amma haula ilbidul wujuhu anapun ari kaum anu bodas pirang-pirang laraina pakaumun mangka eta kaum lam yulbisu anu teu nyampuran itu kaum imanahum kana imana itu kaum vidul min kudolim wa amma haula illadzina sareng anapun ari itu jalma-jalma fi alwanihim eta tetep dina rupana itulah dina syai'un ari perkara pakaumun mangka eta kaum kholatu anu nyampuran itu kaum amalan kana amal solihan anu soleh itu amal wa akhara sareng nyampuran itu kaum kana amal anu sejen sian kana amal anu goreng fatabu tuluy tobat itu kaum fataba tuluy narima tobat saha Allahu Gusti Allah alaihim ka itu kaum wa amma hadihil anharu sareng anapun ari ieu pirang-pirang wahangan pa awwaluha mangka eta ari anu kahijina tina itu anhar eta rahmatullahi bangawan rahmatullah wasani sareng ari anu kadua na eta nikmatullah bangawan nikmat Gusti Allah wasalisu sareng ari anu katilu eta sako mere inuman hum ka itu kaum saha robbuhum pangeranana itu kaum saroban kalawan inuman tohuron anu suci wakila sareng dicaritakeun naon hada ari ieu eta makanuka tempat anjeun wa makanu ummatika sareng tempat umat anjeun wa idan sareng dina nalika kholaso huwa ari itu nabi eta bi ummatihi pendak sarta umatna Kangjeng Nabi satroini tegesna dua jajaran satrun ari sajajaran eta alaihim tetep dina itu satrun siabun ari baju kaanaha sapertikeun sanyana itu satrun eta al qorotisu pirang-pirang kertas wasatrun sareng ari sajajaran deui eta alaihim tetep natepan itu satrun siabun ari baju rumdun anu belewuk itu siap pada khola tuluy asup Kangjeng Nabi al baital ma'muri ka baitul ma'mur wadha khola sareng asup ma'ahu sarta na Kangjeng Nabi saha alladzina jalma-jalma alaihim eta tetep di itulah dina asyabu ari baju albidu anu bodas itu siap wahujiba sareng dihalangan saha al akhiruna umat anu panderi kabeh alladzina tegesna jalma alaihim eta tetep di itulah dina asyabu ari baju arrumdu anu belewuk itu siap wahum sareng ari itulah dina eta ala khairin netepan kana alus fasola tuluy salat Kangjeng Nabi waman sareng jalma ma'ahu anu tetep sarta na Kangjeng Nabi
minal mukminina halna tetep ti jalma anu iman kabeh fil baitil ma'muri di baitil ma'mur. Wa idan sareng dina nalika sholla wa ari itu Kangjeng Nabi eta yadkhulu asup hu kana itu baitil ma'mur kulla yaumin dina saban-saban poe sahasabuna 70 alfa malakin tina arah-arah ribu malaikat la yauduna anu henteu balik deui itu sabuna ilaihi kana itu baitil ma'mur ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamah. Wa annahu sareng sanyana itu baitil ma'mur eta bihada il ka'bati tetep malebahan kana Ka'bah lau khurra lamun dijungkelkeun minhu tina itu baitil ma'mur naon hajarun batu la khoro mangka ngajungkel itu hajar alaiha malebahan kana itu Ka'bah. Akhiru ma'ari ieu akhirna perkara alaihim anu tetep ka itu malaikat. Wa fi riwayatin wallahu a'lam bissawab.